sim kuring di Majalengka baraya tanya teh tangkal alpukatnya kita sim kuring sok ieu mulungan maruraganana da di dieu mah tos ilaharna kieu baraya jadi upami nu ragrad mah kitu tah di pulungan teh teu nanaon kitu sanes wae alpukat malih sapertos cengkeh ge upami dina musim marurag mah kitu tah seueur nu ngahaja marulungan kitu kanaos teh aya nu gaduh lagi pulung we tos teu nanaon teh ilaharna duh tah upami numutkeun hukum mah gitu tah yungkeun ya penjelasan we di para alim ulama para sesepuh urang gitu tah an di dieu mah tos kailaharana kitu tos raosieun kitu tah upami nu murag teh pulung kitunya duh kata numutkeun hukum mah mangga bae di kolom komentar gitu tah yeuna piwejangna gitu teh upami sadinten teh dudikeun ka kenging 10 gitu teh lumayan we kanggo opieun si alpukat teh gitunya kanggo opieun kanggo mamen gitu tah baraya di lembur teh teu peplakan tapi ngilu ngarasaan gitu tah teu boga tangkal alpukat tapi wareg ku alpukat teu melak engko tapi pas aya nu panen sok aya nu nawaran kitu tah ari di lembur teh di kota mah dukanya itu mangga piwejangna mohon kebiasaan sim kuring ya. Assalamualaikum.